Oke, 3, 2. Action. Jelas dia. Alah, Sakman. Woi, Pai, kita mana? Tekan si Aska. Dimana kamu si Aska? Kami mah yang bisa ngaji, Mang. Si Aska bisa ngaji hento, lemet gitu. Mending ka mamang ka dio. Tuh, mamang masa samping sa peci. Embung, mama mah terjelas. Tuh jelas ku naon saki mamang panggagahna. Coba kami ngetes hula. Hop, gratis. Alip-alipan, ikro. Yo, kami mah surat An-Nas bae. Karak surat Anas, Pai. Surat ondang ge kabaca ku mamang. Eta mah surat ondang, Sakman. Coba, Mang, bacakeun surat Anas ayat kedua. Pai, karak surat Anas. Surat Yasin ge bisa mamang mati-mati sampai anggeus. Geus, kami mah surat Anas bae ayat kedua. Surat Anas ayat kedua. Naonnya? Terjelas, Din. Ayat kedua. Nah, ayat kedua surat Anas karena ngadenge aing. Rik, selamat. Terjelas dia. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Ceng, numpang naros ari masalah di mana? Tuh, berarti itu tuh di Lebak. Oh, hatur nuhun cengnya. Nuhun, Mang. Rik. Jelas dia. Assalamualaikum. Aska. Waalaikumsalam. Aska, aing nanya yo. Nanya naon, Pai? Nanti oke. Arik tadi saha? Tenyaho. Nanya jeung kana aing. Terus aing nanya ke saha ge? Geus lain, batur di pikiran. Aska, aing mah hayang bisa ngaji. Pai, hayang bisa ngaji jeung kana aing. Ugu aing geus sarua teu bisa ngaji. Urang neangan guru ngaji ge yuk. Kana Mang Muslim bae, Pai. Buku mah Mang Muslim mah teu jelas. Tadi ge ku aing di tes surat Anas. Ayat kedua tanyahun. Piraku, Pai? Oh. Terus kasaha ge urang? Tanyaho kasaha tah? Usailah, Pai, urang ulin. Pindah yurik. Oke. Oh iya, bersoalannya. Ayat kedua. Nah, ini ayat kedua. Aing mah karak ngadenge. Itu larik. Oh gitu. Mang, rumah edan dia. Kunaon dia? Aing mah keur mikiran ayat kedua surat Anas. Naonnya? Woi, dia asal diuk bae. Yut aing jet ditanya si Ipai aing surat Anas ayat kedua malah poho teu nyaho. Woi, Aka. Gana Rik. Memang tadi ayat kedua. Oh.
Nah, surat Anas ayat kedua. Emang belat amat. Aing malain belet teu nyaho. Sarua bae aka. Mang, ayat kedua mah ya Yohanes. Kira aku naon artina? Aya ieu panas. Kamu dik. Iya, asal bahasa mah. Sok aing terparusina. Kira aku aya panas. Aing naonnya ayat keduanya? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam. Tinggal deh, Ceng. Ceng, dia kampung naon? Pasar Keong, Kampung Ciputat. Kecamatan naon, Ceng? Cibadak. Burik. Eta manu tadi jeung saat ke si Ipai. Oh, Jing. Emang kenalan gitu budak? Nyaho. Urang samperkeun yuk. Mau aing bisi ngomong muslim. Mang, ari mamang orang mana kitu? Urang Garut, Ceng. Oh, bisa aja dia. Tos masantren mamang. Oh. Ih, eta masih as ke si Ipai. Karena naon eta budak. Ping saha deui? Sampurkeun lah, Pai. Woi, Aska, Ipai, karena naon? Keur ngobrol bae, Mang. Saha eta? Tanya bae ku Mamang. Kang, urang mana? Urang Garut, Kang. Pan bisa ka dieu? Uwi masantren, Mang. Oh, Mang, urang mah asal kenal ka mamang. nyanyahoanan bae. Kenal di mana? Di YouTube, Mang, ka budak ieu ge dua asa-asa. Oh, karena Aska Ipai. Oh, iya namina Alka Ipai. Muhun. Hayulah, urang ngobrol di imah urang bae bari ngopi. Nuhun mangga pada uwi wae. Wih, buru-buru amat. Nyak ya. Ayo orang antarkeun ke terminal. Woi, Ajit, Erik. Wirik, eta mah jelema nu tadi. Oh, Jing. Tadi mah jeung si Aska si Ipai. Oh, ari kuari jeung aka dia. Woi, kadio. Tah, ieu si Ajit anu make baju hidungnya. Itu adi urang tuh make baju biru si Erik. Oh, pantesan asal kenal ka budak. Ari akan ka mana? Akang mah dek ngaturkeun ieu heula yo. Nyenta duit ge. Awah, teu boga duit.